Mitra kaum dangu mangga urang lajengkeun deui hanca dongeng nu judulna nyaeta Lutung karya Kileksa. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng, mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Dongeng kamari parantos dugi kanalika paman lengser teh sareng kaleresan pisan keur sareti branya kitu. Ditaros ku Nyi Bagadan Sari. Dugi kadinya nya mangga wilujeng ngadangukeun. Euleuh nyawe paman, geuningan geus beurang ieu teh nya. Tapi taha paman emne tiba-tiba teuing sarete atuh. Eta rambut dianggo nyayang ku biit dugi ka ngenog. Mun teu karasa sigana teh nya. Saur Nyi Putri bari nunjuk kana sirah paman lengser. Puguh we paman lengser colohok bari ngusap sirahna. Uluh. Nyawe Nyi Mas. Manuk teh teh culang ngun. Mungkin mas sarete dibuat ibu ratunya. Ieu teh wahing ku repot rariweuh nguruskeun parentah ratu nun. Ceuk paman lengser bari gek diuk deui. Panon rerat-reret kasakuriling bungking. Breh kana telebung anu dieusi ku kapas teh masih keneh jiga kamari tempat didinya teu robah-robah. Paman kumaha atuh lamun geus kieu? Kuring teh bingung kabina-bina. Nah kudu kumaha ngajalankeun parentah ti teteh Ratu Toronol? Nyi Putri Bagadan Sari emut deui kana kapas satelebung. Anu kudu dijieun kan teh sedengkeun migawe oge teu bisa, boro-boro anggeus sapoe sapeuting teu ditoel-toel acan. Nya Nyi Mas kumaha atuh adi geus kieu? Depi aku ari paman kudu ngadagoan we di dieu manun. Sabab bisi leuwih teuing tina mangsana. Engke baris meunang hukuman ti ratu nun. Sayabana ti kitu tinggal hukum Nyi Mas teh paman ge bakal kabagian hukumanana meureun. Cek paman lengser bangun hariwang manehna ngarasa bingung. Nu taya papadana lantaran melang ku Putri Bagadan Sari jeung bingung ku nasibna pribadi. Ah, paman suka-suka dikumaha. Da kuring mah geus puguh teu bisa. Ayeuna mah mangga wae geura mulih sarta ulah lali canak deui kapas ka nagara. Haturkeun ka teteh Toronol bejakeun ka anjeunanana. Kuring mah teu sanggup kitu da moal bisa ngalaksanakeun. Moal bisa maksakeun ari teu bisa mah. Saur Nyi Putri Bagadan Sari jadi buleud manahna. Teu aya kasieun atawa karisi, taya karempan tina wahing ku bingung. Siga namah rekitu rek ieu ge kumaha karepna bae. Hi. Nah kumaha atuh Nyi Mas da geuning kapas teh angger wae jiga kamari. Kitu keneh taya robahna boro-boro jadi kanteh 100 ukel. Robah tina tempatna ge henteu. Ceuk paman lengser bari neuteup kana telebung wadah kapas, malah Nyi Putri melong kana eta telebung. Ih, nya kudu kumaha atuh kuring teh paman? Komo ayeuna mah waktuna oge geus beak. Geus liwat tina sapoe sapeuting, jung we geura canak deui ka nagara. Ulah ngalobahkeun catur. Sabab kuring mah moal maksakeun anu teu bisa. Saurkeun ka teteh Malangi Rarang, kuring mah teu sanggup kitu. Saur Nyi Putri Bagadan Sari keukeuh nitah balik ka paman lengser. Ih, Nyi Mas, apaan upami Nyi Mas teu sanggem kudu bareng kabantun ka nagara ku paman nun. Nya hayu atuh ayeuna mah urang sasarengan ka ditu ka nagara. Ulah cicing di dieu nyalira, pan kitu kamari teh jang dina teh. Kitu pesen ti Nyi Malangi teh nun. Moal paman, moal milu ka nagara kuring mah. Sabab geus boga nagara sorangan, komo ari datangna ka ditungan sakadar mikeun beuheung. Nyebakeun nyawa, moal dimumurah kitu jung we paman ka ditu geura balik nyalira. Oh, nyari kitu mah kajeun atuh ayeuna paman saja amit nun. Cek paman lengser bari terus ngadeuketan telebung, gep dicekel tuluy disuhun. Amit Nyi Mas bade wangsul. Okna amitan sakali deui. Mangga paman wilujeng angkat. Kuring nyidinan pisan. Geus kitu mah paman lengser ngusap birit bari init kapas satelebug disuhun bari hari ringan. Leumpang salse jiga nu meunang kabunga. Geus jauh ti karaton paman lengser heheotan geus teu nginget-nginget karisi kabingung dabongan taya tungtungna. Manehna ngahegar-hegar sorangan, ngabeberaha teh sorangan, da batur mah teu aya nu ngahibur. Aya wae ari Ratu Toronol. Kalakuan teh teu umum jeung umum, beda jeung loba. Hayangna teh mah hiwa mah takdir nu ngabadungan puguh ge.
Kumaha lamun geus kieu ye. Yuk kapas dirubah tetep jika kamari kapas kene beratna kitu ganti. Tapi ahkeun bae da aing mah darma utusan kumaha we kajadianana. Cek paman lengser ngomong sorangan. Bari tetep leumpang nyunyuhun kapas telebuk geus kitu mah tuluy heheotan deui sakapeung hariring laguna teu puguh ka mana bae saingetna. Ari Nyi Putri Baganan Sari saditinggalkeunana ku paman lengser kacida ngaraos sedihna. Sabab keur keung teh bet tekuhan teu ngadon aya pikiraneun kitu. Teteh nanu jenengan malangi rarang teu eureun-eureun nyieun akal pikeun ngabinasa ka anjeunana. Leungit hiji datang hiji rengse sarupa dijieun anu sejen. Duh, tetehna kani aya teuing ka kuring teh atuh. Geus puguh ngusir ka kuring ti nagara ku jalan nu kacida telengesna. Nah, atuh ari ayeuna bet nyieun kalakuan kitu. Nah, kumaha maksud teteh teh nu sanyana? Mun rek sakieu jadina mah matak naon mun baheula we tong ditarima. Pan kuring teh teu maksa. Daek sote cicing di marga Cina apa disamat ku teteh sadulur. Tapi nah ayeuna kieu sabada dipikeun ka hulu dayeuh. Bet jole we aturan anu teu mata kaharti. Nah naon kasalahan kuring atuh? Nyi Putri Baganan Sari ngupat ka tetehna lantaran aturan jeung pagawean teh nu disodorkeun ku Nyi Putri Baganan Sari teu kaharti ku pikir. Teu kahontal ku akal bet mawakarep sorangan padu untung pribadina bae. Duh kakang ieu rai nanangan prihatin. Nah kedah kumaha lamun geus kieu. Da geuning kaayaan kuring teh teu boleh dikukuntit ku kasedih. Ditutur-tutur kabingung, diudag-udag kasusah teu ku hanteu. Ayeuna oge bet diancam pati. Teteh malangi rarang nyieun sengit wae. Nyi Putri Baganan Sari jadi inget ka Ratu Bungsu Karmajaya anu nuju teu aya di karaton lantaran nuju tapa di Jomantara. Atuh najan sasambat bari ceurik balilihan ngan bati nyerina bae sabab Ratu Bungsu Karmajaya tetep panteng dina tatapana. Nyi Putri Baganan Sari akhirna ngan ukur ngahruk bingung nalangsa jeung tunggara hirup nu ngeulis taya geusan paku kumaha. Tapi lila-lila mah jadi sadar kana kaayaan dirina. Yen anjeunna teh memang can lulus tina ujian diri. Masih keneh loba nu kudu disorang, sanggeus sadar nepi ka dinya, Nyi Putri Baganan Sari ngemplong deui manahna, sanggup nyang hareupan sagala rupa nu bakal tumiba. Ayeuna urang malikan ka tukang, carioskeun Ratu Torono nu aya di nagara marga Cina. Anjeunna nuju calik bari ngantosan paman lengser anu keur diutus ka hulu dayeuh. Nyi Putri malangi rarang rada was-was manahna. Sabab geus liwat waktuna, paman lengser can datang keneh bae. Nah kamana atuh heula paman lengser teh nya? Buah-buah terus betah di ditu cicing jeung si Baganan Sari. Tapi mustahil bari nage lamun nepi ka kitu teh. Paling geus si Baganan Sari teh sanggup nyieun kan teh dina sapoe sapeuting meureun. Awas ya. Ieu mah laksana sia ngabinasa ka si Baganan Sari teh. Lantaran ayeuna mah geus aya jalan utama, aya alasan nu kuat. Rasakeun si Baganan Sari. Geura papatkeun jampe modar sia sakedeung deui sia bakal modar deuleu. Kitu saurna Nyi Ratu Torono teh. Bari kekerot teu karasa panangan dikepeul-kepeulkeun meniti papareket perwitra. Nanakeun nu bener-bener amak jeung cecep ka Nyi Putri Baganan Sari nu geus dianggap musuh kabuyutanana. Barang keur kitu kurutak paman lengser datang nyuhun ka Pasat Lebug. Barang anyog ka payuneun Ratu Toronol gubrag ka Pasat Lebug teh dituna. Sigana mah geus cangkeul ti tatadi keneh geus hayang tepi, gek paman lengser diuk bari calangap bakat ku capek, ambekan ngahegak. Kumaha paman, hasil tawah henteu? Naon sababna lila-lila teuing da cicing di ditu teh? Yeuh, naon sababna? Awasnya, lamun leuwih tina mangsana, paman sorangan kudu meunang hukuman deui. Saur Nyi Putri malangi rarang bari neuteup ka paman lengser paroman teu pikaresepeun kawan tugas bendu ti memehna. Nyi Mas, hapun teu kasuhun mun. Aduh, bilih paman lalawora dina ngajalankeun ieu pancen. Demi salaresna mah rusuh ieu teh, margi paman teh hayang buru-buru ngadeuheus ka salira nun. Tapi kumaha atuh? Apaan tebis ti dieu ka hulu dayeuh teh nun janten waktos anu sakitu ditami ku waktos di perjalanan. Dah kitu Nyi Mas, margi ulah janten bendu we sumka paman nun. Cek paman lengser. Mana bae nyaritana? Nu nanya mah bendu. Nu di para mitra sadaya nu nanya bendu tapi manehna tenang we. Teu dijawab nu sabenerna.
Ajeun atuh. Tapi kumaha si Baganan Sari? Sanggup atawa henteu nyieun kanteh tina kapas Satelebug? Mana buktina ayeuna? Nyi Putri Malangi Rarang rada nyentak geus teu sabar manehna. Nyi Mas, mugi ulah janten benu ka pamanun sabab semu era. Rek ngabejakeun hasilna teh margi yakin salira ratu teh semuhun bakal benu sarta moal ngaraos sugema nampi putusan nu cek paman lengser kawas nu asa-asa. Nah make nyarita kitu paman? Ya, kumaha hasilna? Nah bisaeun atawa henteu si Baganan Sari teh? Jeung mana buktina ayeuna? Ratu Torono molotot ka paman lengser sabab teu buru-buru nerangkeun nu sabenerna kalah ka nyarita kanu teu puguh. Sungu teu buktos parentah Ratu Mas teh malah mamasi kene kapas we ti kamari ge teu dirampa-rampa acan. Bujeng-bujeng dipigawe da kalah ka sare we ajeuna eta kitu Nyi Mas teu buktos mun. Jawab paman lengser bari colohok hatena rada salempang sok sieun Ratu Torono benu ka manehanana geus puguheun ari Kati Putri Baganan Sari mah pasti kana benuna teh. Kumaha? Teu bukti? Sumuh Nyi Mas teu buktos nun. Nya tina naon ari teu bukti mah? Hartina si Baganan Sari kudu dipetik-patik ku kami. Ngan kami asa diheureuikeun ye. Nah kapas make teu dirampa-rampa acan, kumaha cek si Baganan Sari teh? Sarua jeung ngahina ka diri kami meureun mungkin teu mah nya? Saur Ratu Torono bener-bener ajeuna bendu rarai geuneuk asa diunghak. Sumun Nyi Mas sumun. Nu buktos pisan. Pamunut salira teh sumun kitu. Malah mah teu dirampa-rampa acan nun, bujeng-bujeng dipidamel. Ari sababna teh Nyi Putri Baganan Sari teh kalah ka kulem tibra. Teu malire kana parentah Nyi Mas. Ari anu janten sababna ajeuna teh teu sangemun tak kitu sarta teu tiasa saurna teh. Da kabisana teh ngan sare ti beurang, najan dipaksa-paksa ge moal bisa. Moal rek maksakeun barang nu teu kuat cenah nu matak mending cicing. Kitu saurna teh Nyi Mas. Ayeuna mah mangaweangakeun kapas Satelebug nun. Cek paman lengser bari pepeta. Pamungkasna nunjuk kana kapas Satelebug. Atuh meuni euceuy cepil Ratu Torono teh para mitra. Tina bakating ku bendu asa dihina ku Nyi Putri Baganan Sari asa diunghak ku sahanapeun. Kurang ajarnya. Nah bener ngomong gitu paman. Nahnya si Baganan Sari teh sanggup bari jeung teu malire pisan. Kurang ajar mun nya kitu mah nya ngahina ngaran kami merintah teh nya. Nyi Putri Malangi Rarang beuki bendu waos meuni kekerot nahan amarah. Atuh amarah luar biasa amarahna pada wargi sadayana. Soca beureum bari molotot. Salajengna paman lengser cumarios. Nyi Mas nyariosna mah teu sanggem sun malih mah yakin teu dirampa-rampa acan bujeng-bujeng bat dipidamel. Eta mah nyangakeun we ka Nyi Mas, da ieu kapasna dibantu deui ku si paman. Da saur Nyi Putri Baganan Sari teh canak teh cenah kitu. Nya dibantu deui ka dieu ku paman teh nun. Cek paman lengser bari nunjuk kana Telebug nu dieusi ku kapas teh. Ngahina ngaranna kitu mah nya. Mun kitu si Baganan Sari teh geus cucungah ka diri kuring. Ngajak ngesa ngaranna. Keun urang warah manusa kitu mah dialapatina ku kuring ayeuna. Ratu Torono bendu jung nangtung bari kekerot. Nahan amarahna kojengkang kana Telebug deui si kapas kibil dijungjungkeun bangunan nu hampang. Najan awewe da puguh ratu boga pangawasan nu lain lumayan. Barang geus dijungjungkeun peleuweur dibabetkeun ka paseban tapi putra mata kaget jeung reuas. Barang dibabetkeun eta Telebug brai hurung layungan cahaya tina kanteh meuni hibar 100 warna. Kapas nu Satelebug geus robah jadi kanteh 100 ukal jeung 100 rupa. Puguh Ratu Torono colohok berong mata simeuteun teu nyana bakal kitu kajadianana. Cahaya tina kanteh nu 100 warna nepi ka matak serab ka nagara tina wahing kuruhai. Matak resep matak lucu tapi ge matak heran pikeun Ratu Torono jeung paman lengser. Dari taget colohok teu ngiceup-ngiceup bakat ku kaget, ampir-ampir teu percaya kana tetempoanana. Paman, aya mata kuring pangiceupkeun ieu. Saur Nyi Putri Malangi Rarang bari ngajanteng dina siga arca. Nangtung bari jegeh. Bari jeger para mitra. Nangtung bari jeger tina wahing ku heran socana molotot teu bisa ngiceup. Wah. Bujeng-bujeng ngiceukeun panon batu mun.
mata paman dicupkeun kitu teu bisa ngicup bakatku heran. Nah, betayakan teh hurung layungan ya. Kibar ka negara matak serab yeuh. Duh, ieu mah ajaib ieu nyi Mas yeuh. Tema paman lengser bari terus digisik panon beureum kekericeuman. Kawas nu kakara hudang sare. Geus kitu mah Nyi Putri Malangirarang rada sadar deui, tuluy digisik kret deui kana kanteh tetep jika tadi hurung mancur cahayaan matak serab jeung matak silo. Paman, nyeri taman liah teh kuring yakin si Bagana Sari tadi jaya. Manehna bener-bener boga pengawasan rohaka. Mun kitu carana mah sarua we jeung ngahina ka kuring, ngajejeleh ka jalma ku jalan lemes. Tetela kapas misa telebung teh robah nyirim jadi kanteh sakti lobana. Kuring sorangan moal sanggup nyin kanteh 100 warna kieu paman. Cek Ratu Toronol ngaku kana kaunggulan Nyi Putri Baganan Sari ngarumasakeun katitih pangarti kateter jajaten ngan hanya ka timbulna kalah kabeuki cecep jeung ijin lain eling kalah kabeuki hasud jail kaniaya ka Putri Baganan Sari aya niat rek ngabinasa. Nyi Masun tak kitu geuning ari nu sabar tawakal manun. Sanajan nyebutkeun teu sanggup ge teu bulu we bukti anjeunna mah. Teu pikir hawara biwir, tapi sabalikna mending keneh nyebutkeun teu sanggup bari bukti jeung tibatan nyebut sanggup bari can buku. Da ieu buktina nun. Di Baganan Sari teh nya diasih ku Pohaci, dipikanya aku dewata. Cek paman lengser teh karasa muji ka Nyi Baganan Sari. Sarta teh karasa satengah ngajejeleh ka Ratu Emas Malangirarang anu memang geus panas manahna kita tadi keneh. Magis naon? Teu kudu lobat omong. Kuring ge ngarti ieu kajadian teh pagawean si Baganan Sari. Tapi cara kieu mah sarua we jeung ngahina ka kuring. Nangtang ngajak ngesang, ngajak ngadu jajaten jeung kadijayaan. Ku kuring moal burung dilayanana. Teu kitu ge kudu modal si Baganan Sari teh. Cek Nyi Putri Malangirarang kekerot nahan amarah. Soca beureum meniburahay, molotot digarek biji lesikina. Ari salira ngagidir bakat ku nafsu ngageduh hurung minuhan dada. Amarah muda teu kawadahan tina wahing ku hera jeung wirang, timbul nafsu anu teu kaukur. Ieu mah anggat we teh manyangakeun nun. Paman mah teu tiasa naon-naon mun ukur senjang hiringan. Ti dieu manggul saur, ti ditu manggul care. Salah temen mun teu daek. Atuh ayeuna salira aya maksad kitu eta mah kari kumaha saena we. Asal ulah mamawa ka diri paman nun. Cek lengser hariwangeun pisan, manehna reuwas nempor ratuna bendu. Tapi teu bisa ngahalangan sabab mun kumaha ngahalangan geus tangtu kabarerangan. Ieu paman, ayeuna geus kapikir ku kuring. Si Baganan Sari teh memang gede hulu, umaing umangkuh rasa maneh boga kadijayaan. Meni sombong jeung gumede ka ieu kajadianana ieu. Hiji kana yen manehna nangtang perang ka kuring, ngajak ngadu jajaten mecak pangabisa. Si Baganan Sari geus puguh luka kelanyap ka kuring, culangu ngahina. Tah, kulantaran kitu ayeuna paman lengser ulah ka mana-mana, cicing di dieu. Udah kumaha nun? Jaga nagara. Atanapi paman teh bingung ye. Nya bener, jaga negara cicing di dieu. Kuring rek ini tuluy aja, rek ngawaras si Baganan Sari. Sigana mah mangkluk teh yang diwalah ku kuring meureun nya. Sanyahokan adat kuring ye. Jeung tan ngasang ditampiling meureun tah. Ayeuna geus tepi kana maksana ye. Si Baganan Sari kudu ngalaman diwarah ku kuring. Tah kitu paman, kade sing bisa ngajagana ieu nagara. Putri Malangirarang meninggal gidir bakat ku amek beuki dina beuki karasa. Sedihna dilayanan ku lemes ku Putri Baganan Sari. Tina sedih jadi timbul amarah nu kacidar ongkahna. Atuh beuki lila kalah ka beuki namahan panas. Ya ari kanggo si paman mah semua kumaha wantun bahan nun. Mangga we sun. Ai paman mah nyangakeun kumaha saena sun. Saurios nagara mah keun urang jaga ku paman nun. Janten hartosna mah mangga wilujeng angkat teh kitu. Kumaha anu mangku suga nagara mah keun beres ku paman ge dijagi. Mangga wilujeng angkat usung ka ditu. Mudah-mudahan dina ngoni angkat teh mendak ka wilujeng anu. Para mitra sadaya paman lengser ngan ukur bisa nyarita kitu. Gancangna carita Nyi Putri Malangirarang angkat ka hulu dayeuh marga Cina. Sajeroning angkat teh oleh ngagidir nafsu, salirana ngageter tina wahing ku gemes, jeung gregeteun hayang nyiksa ka Nyi Putri Baganan Sari. Malah angkatna setengah lumpat, hayang buru-buru tepi kanu dijugjug. Kuda gaded garo singsat panas hate ari rasku polah Nyi Putri Baganan Sari. Si walak teh sia kurang ajar.
nyahina jeung cucu ngah ka aing nya. Awas ya Baganan Sari, tidak apa-apa gi aing Ratu Margacina ye. Nu baris muak ngawit ngawarasia. Panyana teh sia teh kuat meureun ngalawan aing teh meureun nya. Ayeuna lampahan rasakeun sia. Ayeuna keneh ku aing rek diwarah dipodaran sia sakalian. Nyi Putri Malangi rarangku kulutus bari angkat. Bereupna buleud-buleud waos ka kerot, aya reureuhna raraikeun tir beusi atah meuleum. Teu kungsi lila anyog ka sisi nagara hulu dayeuh barang joal manehna ngajenghok lantaran di dinya aya nagara nu kacida endahna. Dipapaes ku karaton hurung herang mata kabita. Meni calanga Pratu Torono asa dina pangimpian angkat teu kebat sabab aya nu asa sasab. Ae na ka mana aing teh nu sanyana yeuh? Nya sabat wa kumaha aing teh nya? Asa dina pangimpian geuning ieu mah yeuh. Keke itu negara naon arananya? Keke asa aneh aing ye pan yakin aing teh indit ka hulu dayeuh Margacina tapi naha di dibet aya karaton. Putri Malangi rarang kaget nu taya papadana lantaran bet anyog ka hiji nagara anyar nu kacida hurung herangna. Karaton agreng mata kabita jeung matak betah. Kaayaan endah matak tentrem kana hate tapi pikeun Ratu Toronol mah kalahkan namahan panas sabab dina akhirna emut ka nagara anu ngiles teh apal kana kaayaanana. Para mitra sadapan kantos negara Ratu Toronol ngiles gitu. Nagara Malangi rarang ngiles teh nya anu dicabut deui nagara Margacina kapungkur robih terasa ina robih deui kitu. Ayeuna bet aya di dinya jeung emut deui anjeunna teu pina kitu para mitra sadaya. Mangga urang teraskeun. Kurang ajar itu pasti negara ciptaan Ratu Bungsu Karmajaya nu dibikeun ka si Baganan Sari. Rasakeun sia ku maneh Baganan Sari. Ayeuna salaki sia keur eueuh dipodaran sia ku aing. Sabab ieu nagara teh nu aing sanyana mah. Ratu Bungsu ge salaki aing deuleu. Ayeuna sia rek ngarebutnya. Rek direbut kabeh. Moal disesakeun sia kurang ajar. Mapanas wae sia ka aing teh gawe teh. Kitu saur Ratu Toronol bari terus asup ka nagara anyar. Ngajugjug ka karaton angkat beuki rusuh nafsu ngagedur amarah teu kawadahan ngan kari ngabudalkeun keur nyarekan Putri Baganan Sari. Teu lami sumping ka hareupeun karaton gero Ratu Toronol ngagorowok nantang perang ka Nyi Putri Baganan Sari nu harita keur aya di lebet sabab teu nyana yen bakal aya semah datang. Baganan Sari, hayo sia gara bijil sia ha? Digera bagiakeun ieu kami ti nagara Margacina ya. Kaluar sia Baganan Sari. Kitu sesoakna Ratu Toronol puguh mata kreuwas pikeun pribumi mah sabab teu kanyahoan ti anggalna betorojol aya nu nangtang nitah kaluar buru-buru Putri Baganan Sari kaluar ti bumina barang breh ningali tetehna nyeh imut bari ngadeuketan terus teu nemongkeun rasa mumusuhan. Bagia teuing jeneng teteh sumangalinggi sasarengan aturan teuing tara-tara ti sasari bet kasumpingan jeneng teteh. Mana calik teteh kuring bagja kasumpingan ku saderek. Saur Ratu Emas Baganan Sari nya ngarasa bunga kasumpingan ku tetehna. Tapi da datangna Ratu Toronol teh para mitra lain rek nganyang. Ieu mah sasat ngajorag ngajak perang, ngadon pasea nyieun pucuk ti girang. Atuh basa dibagiakeun teh lain bunga kalah ngaheab manahna. Panas ningali Putri Baganan Sari anu bangun nya senang jeung tentram. Pinter sianya ngabacot sia Baganan Sari. Cucu ngah sia ka aing ha? Teu hayang aing mah. Teu hayang teuing deuleu dicalikeun ku pantar sia. Tema Ratu Toronol bari nulak cangkeng tetep ngabedega di pakarangan. Atuh puguh Ratu Emas Baganan Sari meni ngarenyag sabab teu nyana tetehna bakal kitu peta sengit mata ketir. Nah teteh bet nyarios kitu. Kuring masa nyana ngajak calik teh kalayan hate nu suci bersih. Teu aya maksad anu lain-lain, teu aya gantar kakaitan, teu aya catang supaan. Mangga geura calik teteh teu kedah seueur saur anu awon. Da kuring mah ridho kacalikan ku teteh teh bingah nu taya papadana. Nyi Putri Baganan Sari teu bendu malah makeukeuh ngajak calik ka tetehna. Tapi nu diadaban da kalah buncelik socana asa dimuahak meureun da eta teh meuni panas kana manahna. Baganan Sari, aing teu hayang diajak diuk bebarengan jeung sia jeung tangkurak sia deuleu. Ulah ngahina jeung sombong sia. Ulah kena-kena gableg salaki kasep. Ya, teu sudi teh aing mah nincak oge aing teh deuleu. Sabab datang ka dieu teh rek nganyang deuleu aing mah. Rek modaran sia. Bongan sia geus luka, geus bumawani, ngungak nyamplak ka aing sia. Luka lanyap gede hulu. Ka aing teh nganggap sepi deuleu.
Ya bisi teh nyaho ya kami ge bisa kitu-kitu we mah. Malah najan kudu gelut, galungan ge teu sieun deuleu, sok sia maju. Ulah kena boga salaki kasep deuleu. Ratu Torono nulak cangkeng ku saleungeun para mitra sadaya nulak cangkeng hiji bari curug weta. Hari nu sabelah tutunjuk ka Putri Baganan Sari curug meni ngacir-ngacir we jiga nu hayang puas. Ngan teu sirikna teu ditoelkeun kana pangambung Baganan Sari we nya ngajak paseana, ngajak ngesang. Ngajak ngesang. Aduh teteh, nah kasauran teh dugi ka palebah dinya. Pan kuring mah aya di dieu teh diajakkeun ku paman lengser nu dipiwarang ku jeneng teteh. Atuh gaduh salaki apan pamasihan teteh. Tapi mah ayeuna bet nyarios kitu asa teu paruguh teuing. Nah saha nu ngongak camplak ka teteh teh? Saha nu luka klanyap ka salira teh ampun teuing teteh. Kuring mah teu kumawantun kitu peta teu pisan-pisan teteh. Walon Putri Baganan Sari bari ngajanteng. Soca melong ka Ratu Torono mah teu ngiceup-ngiceup. Ai sia. Bisa ngabacot deuleu malik-malikeun ka aing. Kurang ajar sia, ha? Lain ngaku kana kasalahan kala ka malik-malikeun. Nah yang modal ayeuna sia teh Baganan Sari. Awas sia dieu mempengkeur eueuh salakina, dialapatina sia ku aing. Rasakeun sia Baganan Sari. Umur sia ngadepi ka danget ieu deuleu. Geura samat inung jeung bapa sia. Karuhun sia samat ayeuna keneh. Saur Ratu Torono bari maju salengkah nafsu beuki ngagedur amarah beuki rongkah. Salirana ngakidir kegeteran, amarahna saburu-bulu meni paralinu. Kitu ceuk ujaring carios. Teteh, kunaon atuh teteh teh ampun teteh. Ampun teteh. Ni Putri Baganan Sari unur-unuran bari nangis ngabangingik jiga nukanya nyerian, malah mah sampean jadi leuleus taya tangan pangawasa berak calik emok cabok panangan ranggah bari nangis ampun-ampunan ka tetehna. Para mitra kaum dangu ningali kaayaan ni Putri Baganan Sari anu ngarempeyak harita teh para mitra sanes ngarempeyak maksudna meureun ngarumpuyuk kitu teh bari jeung emok cabok panangan ranggah kaluhur bari jeung ampun-ampunan pikeun malangi rarangkat cida pisan benduna samalah mah beuki ngakidir nafsuna. Eueuh sia eueuh ampun ayeuna geus tepi kana mangsana sia kudu modar ku leungeun kami. Geus tepi kana titis tulisna sia kudu paeh deuleu keur naon make hayang hilupna salaki sia teh keur aing sia teh rasakeun Baganan Sari ye. Nyi Putri Malangi Rarang beuki nafsu cebet nampilingan Nyi Putri Baganan Sari. Cerit Nyi Putri ngoceak maratan mega ngacerit maratan langit. Aduh teteh ampun kuring teteh ampun teteh eueuh sia eueuh ampun ye cebet deui para mitra. Atuh Ratu Torono teh nampiling kuak di Nyi Putri beuki tarik jejeritan di selangku menta ampun tapi ku Ratu Torono teu dipalire malah mah nu jejeritan teh kalakang ngahudangkeun amarah nu beuki rongka. Ceuk pangrasana ngadengi nu jejeritan teh eleh atuh puguh pikeun Ratu Torono asa beuki meunang manehanana tuluy beuki nafsu. Nyi Putri Baganan Sari tapi kalau selesan ngacerit tina awahing ku nyeri batin lain nyeri balas ditampiling tapi nyeri arasku tetehna anu taya ras-rasan nyiksa bari jeung teu puguh pasal nangan ukur hayang menang sorangan teu ngingetkeun kana katunggaraan deungeun tapi ku Ratu Torono teu dipalire lajang anjeunna nyabut paseuk gelung an himatea srot dicabut meni sakilat. Harita keneh para wargi sadaya eta mah barang geus paseuk gelung teh dicabut terus diamang-amang rek ditibankeun ka Putri Baganan Sari puguh Nyi Putri teh beuki soak. Aduh teteh kuring mah minta ampun ulah kitu teteh ampun ya teteh ulah kitu. Nyi Putri Baganan Sari nyuuh ka payungan Ratu Torono bari lumengis minta ampun tapi Ratu Torono teu dimalire kalah kakerot bari ngumpulkeun tanaga dina pananganana. Baganan Sari ulah samat kaniaya sia geus nepi kana waktuna niti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna sia kudu modar ayeuna keneh geus. Ulah samat kaniaya umur sia ngan tepi ka waktu ieu sabab geus anyog kana maot datang kana ajal nepi kana pati ayeuna pisan nyawa sia rek dialaku kami pati maneh rek dipetik sia ku kami. Aduh teteh
Ampun teteh. Temani Putri Baganan Sari. Ayeuna pisan me ampun-ampunan. Teu bisa. Sia misi modar ayeuna pisan. Sabab geus tepi kana wanci nu mustari ningang mangsa nu utama sia bakal modar. Ari aing bakal jadi gantina. Nu kasep Ratu Bungsu milik kami. Rasakeun sia modar ayeuna pisan. Siut trep pasik lu ditibankeun ka salira Nyi Putri Baganan Sari. Harita keneh maot sapisan teu kungsi ngajerit atawa ngociak cerep langsung tepi kana ajal. Atuh puguh. Meninggal gagak lajeng kumujeng Ratu Torono lantaran ngarasa bagja. Niatna geus laksana kalayan lancar geus hasil metik Nyi Putri Baganan Sari laksana ngala nyawa keur tunggara. Laksana si aing. Aing laksana sia moal anu ngahalangan deui kana paniatan aing ayeuna mah. Lamun Kakang Ratu Bungsu Karmajaya sumping nya aing pigantinana. Moal rek ngareret kana paeh Ratu Bungsu deui. Tangtu bakal milih aing nu geus rancunit. Moal nya aing teu geulis sakieu ye. Laksana ayeuna mah niat aing teh. Kitu saur Ratu Torono barijeng terus teu boleh gumujeng. Bungah nu taya papadana geus laksana sapaneja. Sanggeus ngarasa sugema. Lajeng calik dina kursi lebet karaton. Nganti-nganti jalma kasep ngantosan Ratu Bungsu Karmajaya. Nu pasti bakal sumping ka hulu dayeuh bari ngabaheuhai. Ratu Torono nyarios deui kawas nu kacida pisan ngarasa bagjana. Bagja teman deui aing. Aina laksana ngadiukan kursi karaton anu sakieu enahna, kursi gading gilang kancana. Nu baheula kungsi jadi milik aing sigana teh. Dasara dikadarkeun kudu jadi milik aing. Moal pindah deui ka mana-mana ayeuna mah sigana teh ye. Yakin bakal terus kapimiliku aing salilana. Sebab si Baganan Sari nu jadi panghalangna geus modar. Tapi karena waktuna kudu kojor. Kakang Ratu bagus. Cuma ngagera lungsur ka buana panca tengah ieu geura bagiakeun diriku abdi. Ceuk Ratu Torono bari ucang-ucangan dina kursi karajaan. Sigana teh geus teu inget kana naon-naon tujuan ngan hiji hayang ngalaksana ngahiji rabi jeung nu kasep Ratu Bungsu. Kacaturkeun para mitra. Ratu Bungsu Karmajaya anjeunna tetep tapadi mega bodas. Mujas medi di Jomantara. Hayang cacap kahayangna, hayang kahonta cita-citana. Tapi basa aya kajadian tubiba ka Putri Baganan Sari harita teh tapana kurang sapoe. Datang dodoja jeung gogoda anu ngaganggu kana tatapana. Sabab ngadadak teu puguh rasa bangreung katineung ringrang pangrasana melang jeung hariwang loba kainget. Malah nu jadi garwana asa kokolebatan bae dina manahna. Asa ngajirim hareupeunana beuki lila beuki melang ka garwa. Beuki ngareketkeun beuki inget. Beuki nguat-nguat manah kala ka beukit melang. Akhirna teu kuat nahan brai beunta lilir tina tatapa kagoda ku perasaan anu minuhan dada. Ai. Nah aya naon atuh ieu teh nya? Aing jadi teu kuat musirkeun batin jeung pikir. Kagoda ku rasa nu kumalayang. Kageingkeun ku pikir rungsing. Kunaon beungeut pamajikan nemongan wae. Nah, abet kokorebatan dina kongkolak mata. Palang siang aya kajadian nu teu bener ye. Aya pakewuh nu tumida ka Nyi Putri. Dedeh teuing Nyimas, ieu Kakang Nyimas. Saur Ratu Bungsu Karmajaya dina manahna lajeng lugai tina tatapa. Ret kahandak breh aya tanda anu teu hade kacipta aya nu nuju tunggara. Yakin. Aing teh beuki melang wae ka pamajikan. Nah aya naonnya mun kieu carana mah kudu buru-buru turun aing teh. Gancang datang ka hulu dayeuh marga Cina. Nyimas bagiakeun ye Kakang. Ratu Bungsu Karmajaya teh seueur saur mikiran deui harita keneh lungsur ka buana panca tengah sejam ulang ka hulu dayeuh marga Cina. Akhirna gujrag mincak lemah sumping ka nagara hulu dayeuh marga Cina. Bareng jeung kitu Nyi Putri malangirarang meni curing hak korejat nangtung bari ngupat dina manahna. Bungah kasumpingan Ratu Bungsu Karmajaya nu memang keur didagoan. Kadalah itu geuning Ratu Bungsu geus sumping. Sigana mah geus teu sabar apalagi geura tepung jeung Putri geulis. Kakang, pagi teuing ieu kuring nu geulis malangirarang. Rek ngaca heula geulis meureun sakieu mah nya. Bari kuriling manehanana teh para mitra kapangkeng. Nyata kapajuaran ngaca luwai-liwai badis we atuh nini-nini. Wargi. Nini digelis-gelis ketutup di nini para mitra. Aduh. Nah, atuh deh aya di nini gelis. Di kemana tadi tanya?
harita teh dugi ka mana? Iya itu dah. Oh simohon. Ana harita para mitra sadaya talanyeng Ratu Toronol kabuluan barang tepi ka Ratu Bungsu gabrug ngarontok bakat kusono panyangkana Ratu Bungsu terek nepungan dirina. Atuh puguh Ratu Bungsu Karmajaya kaget nu taya papadana. Lantaran teu nyana bet aya putri malang girarang didinya. Kalaya nubruk jiga nu sono malah samemeh Ratu Bungsu sadar kana kaayaan putri malang girarang haturan ka Ratu Bungsu. Aduh kakang, haturan wilujeng sumping. Nuhun teuing salira enggal sumping kukuring tos lami dianti-anti. Nuhun atuh kakang. Sahari maneh ya? Kami rek nanya. Nanya nyimas baganan sari teh geus tiwas patina. Saur Ratu Bungsu Karmajaya bari ngagebikeun Ratu Toronol. Ampir-ampiran ngajengkang nu geulis. Ngan bae teu mata kapok kalah kabeuki montel ka Ratu Bungsu Karmajaya bari pok ngajawab. Sawios teuing kakang, jalmi kitu patut mapahe kida moal nineung ieu. Apa aya kuring pigantieunana? Da tadi ge apan bebene kuring kakang teh. Sebab salira teh apan pisalakeun kuring. Siap kakang geura bagiakeun diri kuring. Nu geus lami nganti-nganti ka salira. Kitu saur Ratu Toronol bari rek ngarangkul tapi Ratu Bungsu Karmajaya meninggal ulang. Anjeunna kacida keheulna ku kalakuan Ratu Toronol nu kacida matak ijidna. Saeutik teu hayang atawa teu resep, malah akhirna mah jeung tibatan daek. Nemalan ka Ratu Toronol karah ngareret kalayonyi putri Bagadan Sari, gabrug dirontok terus diceungcerikan bangun anu kanyerian. Ari Ratu Toronol barang ningali kaayaan kitu teh nyeng cerikan layon menigolo colohok kawas heran malah lila-lila mah jadi sirik. Ari layon digulung-gulung digulang gaper di hujanan caip mata. Ari manehna diapi lainkeun malah mah kalah ka digebikeun matak sedih. Ya kitu eta ratu bagus. Nah kumaha bat dineung teuing keneh kasih Bagadan Sari batan ka aing. Mending mana kanu pae jeung kanu hirup. Nah kurang geulis aing atawa kumahanya. Ratu Toronol ngupat dina manahna tapi teu wani ari ngaganggu ka Ratu Bungsu mah. Sabab bisi beuki goreng balukarna. Atungan bati colohok we nyak sia nu digugulung ku nu kasep di hujanan ku ti soca nu bangun geget nater. Kocapkeun para mitra. Ratu Bungsu Karmajaya teu kira-kira we ngaraos sedihna sabab garwana nu geus tiwas sabuat dikandunkeun. Tapi Ratu Bungsu lain jalma atah-atah. Tapi geus luhur ilmu jembar ku pangabisa lajeng sasauran. Waktosna seueur para mitra.